ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan saya aun maneh enak kula kan hada malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimenangkeun ngabukak can ngawiridna simpulan kumaha ngawiridna kanu oh hatu cek tuan saya moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuang jadi bejakan itu kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek tuan saya wiridan mah wiridan we ngan moal aya karasan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah loba cerita-cerita tuan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca tuan Syekh teh dibuat kurang kumaha hararebat anu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadili Geus loba Basatoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi tuan Syekh Abdul Qadir mukbah sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kulat teh baheula nu mah teh hasana sogol ngadenge aing mah asy ku aing teh tapi ngirain seubeuh perasaan itu cara kita coba hadiahan pribados seble tau apa sih tapi begitu coba kayak hadiahan aing ge oh cek orang bener tanya nunggus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek orang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing geus kieu jigana aduh tah jelema ngawirid yang ketenangan ieu tenang kulantaran geus sababaraha taun ketenangan niratan ka tuan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung bahas sebab hadirnya ji asa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub rombani walan dulu kayak gitu nyana hadir bas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiberde kayak aing hadir ceknya itu kunaon pakai usaha ya kutub rombani tuh jadi ya dia waliullah bakumaha gitu masya Allah karim aya jelema teu percaya ka kawalian tuan saya teu percaya aing teu percaya bae Abdul Qadir wali cekna sebab jana sok naik kuda aju kuda nopang bagusna wali mah cenah cekna tidak naik nopang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh tuan sogol teh teu percaya naik kuda sangeunana we karunya tak kuda untuk ditumpakan gitu cek tuan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mau numpak kuda leumpah karunya sih tumpakan berat teu nyana menta ditumpakan kula ngomong
ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat dah lu kuda ngomong percaya mah saya percaya mah saya ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngabeurateun kanyan wah nyoba bawaan nyatuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye dedekeun ku maneh dedekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi itu nempel tak kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun yang percaya ulah kuari moal milu jeung kuda sila bede luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bede luhur kakarak ge percaya masyaallah jakak percaya jadi nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah teu mun kitu atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh isi geus numpak tancan unggal numpak kuda cek kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa mah aing waduh itu makan kutuan saya teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni Imam Mondoyot jajana kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah aja leutik atulah nyaho cenah berat cenah dosa meureun sakena ieu kuda ge ngomong Masya Allah aya nu gede awakna tapi ampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana lamun biasa bae tempat jeger tempat jeger hampang lamun komo biasa hampang mayit kos keur hirup da bae nah hayamin kuda nu sejen kekeh hayang ngomong ka tuan sekula yang ditumpakan sekali becak yang teh kumaha tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak karunya nya lagi usah disebut we geus tumpak tancan cak kuda entos masyaallah teu karasa nempel acan atuh nganggang nya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lompat atuh janana embung milu atuh terus we ka ditu kuda tuh nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bistami kayak kitu sarua malah Imam Abu Yazid mah bari numpak himar Abu Yazid Al-Bistami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dikahimarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu nya numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tunggong himar henteu atau himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae sih lega keneh besi berat teu hah besi berat teu himarna besi berat teu pan meureun ditenden di dieu berat bakur ditenden di pundak atuh berat bakur bae jadi dinya keneh teu cenah besi berat teu ditenden di dieu mah teu kaarti cenah besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh bakut berat henteu pan bisa henteu mun aya nyaho cek na kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can gaharti teu nempel kumaha cekna teh lamun ieu babawaan ditenden ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenden di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjang tuan ge meureunnan akur berateun henteu pan bisa henteu pan kumaha mah teu nempel ka himar teu kaarti menya teu nempel ya yang dibuktikan kotek himar terus we lurus Imam Abu Yazid kieu besilah
kabeh lain leuwih mah Abu Yazid sekian aja tah batak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab lawan kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeuh geus gigian bae geus gigian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel tuh beratkeun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berat henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mentak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengina masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan urang berkah kadatangan ngeunaheun kadang kuki eta pon itu ge hutang can beres urut nyuguhan nyana urut mawa babaan nyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mah berkah di warung urut nyana meuli rokok meuli lauk meuli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu masyaallah i urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya nu hayang mere mah keur mah aya ajujanana hayang sugemak perasaan aya nu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran teh aya nu embung mere nyumput panai guru sia teu hayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu juk hayang kajeun teu pangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah boyana jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatus sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri meratan Gus jelas mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ke Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ge datang sabarnya dengan murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu ulah hayang milu ka ditu geus balik deui kitu ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala sari ribet geus atuh kieu batu ya cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum set kebal datang ka Cirebon datang itu cuma ceneta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balik nanyan mikiran balik balik ke pula dicekelan deui mah masing-masing balik mah ada tapuara jasa masyaallah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun lamun can darurat lamun memang capekna karek setengah capek mal bisa tapi lamun capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadulu capekna karek boh jang diri boh jang batur
ganti soleh luar biasa terus bayakan kumpulan sakumaha kamari di jalan Iwati dibunuh onta di samping rencanakan pembunuhan onta pembunuhan soleh nage tetap kudu dibunuh baik. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi soleh kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantarannya nama boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poenya na khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat yang masyarakatnya na moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat tuh susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa atuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi soleh. Cik Kangjeng Nabi soleh lamun diganggu awas supaya aku yakum mazabun alim bakal kedatangan siksa kate. Cik Kangjeng Nabi soleh rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayangku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta Iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih teh eta kakak mah siap bae atuh kitu bogo mah lantaran mariana jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere ameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kangjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu geus sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadobe hasud. Lantaran Kangjeng Nabi soleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi soleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi solehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya menjadi akalun saya tikila sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi soleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi soleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ya. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi soleh 4.000 manusia. Tetap nyara maka junting di kuku mah agak iman baik bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi orang tiba heula lalakon gos kitu teh. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kangjeng Nabi soleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta sehingga saya udah dikupat kapit ku nya eta pedang kupat kapit langsung tublas teuncit ku Ki Kudar. Paehlah onta
tinggal dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat ka mana lompat ka gunung. Begitu lompat ka gunung, lompat ka batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyan asup ke jero. Sanggeus asup ke jero nutup deh. Asup ke jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Iyalah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman, anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dapat ya. Geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman. Mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Kurang muka Quran kaget, Quran ka mana hurufna? Dibukaan kurang teu aya, neangan deui ka lamari. Buka deui teu aya. Kaget, nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya, rame bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim. Tinggal aya jelema anu hafizul Quran. Eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadengekeun nyana nu teu talar ngadengekeun nyana. Suman umurna sakedeung, teu kebal mararaot anu talal Quran. Tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu tah. Nu talar bangsa kulagu birbil falak binas, anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit. Iqra lam yakunil hese. Eta mah pabelit biasa. Sanajan ini tuh watini ge pabelit. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal bananil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna wa asbalna illa alladziina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah cak teh budak. Geus, atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maotan. Tinggal biucak-cak buricak. Tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka diblek keluar dabah eta. Nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot. Eta patlot nulisan jelema kafir, mukmin. Atuh kadang katara di dieu sia kafir, sia mukmin. Aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah. Masyaallah. Kari. Ieu dabah nu eta masuk ka batu deui, tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu, onta nu ieu mah pae. Faqulna qatawan amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ayeuna kaum Samud teh marencit onta atas nama kaum Samud, padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame, terutama para Malawi, yakni tokoh-tokoh pemerintahan, pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar atau lalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran utuh kudu-kuduna dirawat, dimulai diamankeun endahan dibunuh buang kawarahna kaum Samud luar biasa. Percaya karena karasulan jeung kanabian Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam, bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, datangkeun coba ka kami kabehan nya jaon geus dibunuh nu cak sia cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun ayo in kunta minal mursalin, mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa ayo ambo. Ya Allah ya Rabb. Cekangjeng Nabi Isa, cekangjeng Nabi Saleh, tamatta'u sok sesenangan mana dalam rangka 3 poe. 3 poe deui bakal datang siksa. Saleh lalu bawa mah kuari bae. Kuari jatah 3 poe sagala naon lah, pangeran bodoh amat. Ambo cekangjeng Nabi Saleh. Tetep bae pan kaula utusan Gusti Allah, maksudna diantarekeun datang ka 3 poe. Lamun teu aya perubahan 3 poe kakarak datang siksa, deuk dikumakeun cak kaula deuk dikumakeun.
Kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua imaras bakal beureum poean katilu apil yaumi salis iswadah hideung tak geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa deleget ayo jangan ulah ngomong meleh ini ngadenge siksa coba isukan koneng henteu beungeut kami Dinle sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti negara Yordan wahai Saleh mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita berangkat keluar ti dieu dik disiksa ka Gusti Allah ku ieu bakal warah ieu manusia kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina jadi nyeureun di Palestina cici lamun geus datang ka Ramlah Palestina mane berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina di Palestina sapoe 2 poe berangkat ka Suriah Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas jadi Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe ka hareup bakal datang maka kaula deuk ngajak anu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kade jelema nu iman wabeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teta aya Aqabah 3 negara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan daratan teu berangkat kabeh masyarakat Yordan le di kamarana le ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe ka hareup isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jalan truk karar itu atuh beureum aja truk berjamaah kabehan ieu mah bakal tapi mah deuk disiksa lewat sok lalamunan teh sok teman-teman amat leh teu kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami nu berangkat aya sabodo atuh deuk berangkatna kami nadaan di dieu siksa nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh gue gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestina lempang dirinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah teu lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pipina beungeutna kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia koneng emang koneng ngaca tuh itu koneng di karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Saleh ieu ikut sekarang ini aja omongan ngeceknya itu pengen ke hiji koneng ieu bener ya sana para rias kieu tapi jangan percayalah orang ulah wakal anu lo kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi siksa kajen kumaha ge Kangjeng Nabi Saleh ka di sini jeung iman masyaallah poean kadua bareng kulit manusia sini tunjuk sia beureum bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Saleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae kitu ka Saleh aya penasehat hukum Yusril bereunda
ulah waka iman atuh tunggu sapoe deui cek soleh teh sapoe deui ulah rajin atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang solehna bakal dibunuh ku urang ada pun urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sabira siksa meureun anan paling meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih. Oh, penasehat hukumnya hebat ya asat nu ngaulah-ulah karena iman bener Dato iya bener ulah datang ke iman atuh padahal hate mah kabeh ta masyarakat iya bener kajian hukumage soleh bener ieu bae hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung bae ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa iya bener soleh iya kumaha tuh iya orang siap apa disiksa apa iman mah iya gengsi kudu iman kakang jeung Nabi soleh mah orang gengsinya anak lagi geus eueuh teu kumaha coba ayo geus kieu urang lah coba yang nyaho isukan teu kumaha coba datang ke kaopat mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu yo di luhur galedeg wow tadi dong cekung meduk gama ege kos kitu mah ilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkan ku orang-orang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge haduna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun sama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh. Ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ombalah ya manusia tidinya tuh ku Allah digedog-gedog we terus kaderenkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing cilegep geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing cilegar teh pluk kuari mah jelema urip saurang-urang acan kabeh ngusruh numan takfa'adat umur wajfatu fasmahu fi darim jasimin maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum samud al-razbatu gempa anu dahsyat az-zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 hektar geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuk kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa gergula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tayekeun pegunungan di dieu teh gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan di dieu dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi mah lulucina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur kana brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelema tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat dirinya ribuan imah gunung ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung
nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tanda beras bisa dibayangkan ku urang. Masya Allah karim. Iyalah fa akhadhathumur rajfatu, diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud. Urang bisa maca, batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan, urang geus ningali ka Petra. Oh, iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud. Mun urang ka Saudi Arabia, kemudian berangkat menuju Syria, belah ka kiri, non gitu ka utara, didinya ka Penayam Madain. Nah, didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri, dipahat, dijadikan bangunan-bangunan masih diabadikan datang ka kuari. Urang bisa maca, mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neule pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud. Kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud. Iyalah Al-Qur'an fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Dihandap, digoyang, dilinikan, digempakan dan luar biasa. Di luhur wasaya petak gledek minas sama. Di luhur dihandap. Bayangkan kurang sing celegirna ti luhur, sing burilak ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh. Wah, anu hese dicaritakeun anak. Cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu bae. Ku dahsyat-dahsyatna ngadenge suara gemuruhna bae kudu bae. Jadi padange ka mana suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh kaget ieu teh suara naon di luhur lain di handap lain suara teu kaya tsunami kapan suara sarua bae ka eta teh suara kos kitu misteri eta teh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita eta teh kapan cek urang Tasik aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula. Nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh eta teh berarti dek disiksa urang eta. Hewan-hewanna tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura keluar ti dieu lantaran dieu teh dek disiksa mungkin orai, mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar. Eta ngabejaan. Untuk sing ade bisa di lembur orang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin. Maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat sahamun tayang wae kabeh Masya Allah karim. Kos kitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Saleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan. Urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya saeutik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih kene aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu tipe ting hudang mandi kacai tadarru ka Gusti Allah aya kene anu maca Quran tengah peuting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus anu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang
di berbagai sektor korupsi, di berbagai daerah pemalingan, di berbagai penjuru pemabokan, di berbagai daerah perzinahan. Ieu kan ngaranna ngundang tsunami, ngundang siksa. Geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai, teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim, di mana bae ku ari mabok, zina, maling, korupsi. Pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sekadar maring HP jeung sepeda mingkat ku ari kana motor. Mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh ku ari mah pamalinganana gara-gara dibeulem. Kemudian ku ari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae. Aju ku ari ka mobil leudeureus, mobil anu jarore mah. Mobil bagus dipaling keneh bae, termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana. Angkot dipaling, truk dipaling. Ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan. Urang ada yang nu maling ngeri kuari mah keluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuat. Deh ieu jadi negara naon di urang teh. Masyaallah karim. Lamun jana ngomong, "Hei, sia kunaon maling bae?" Ulah loba ngomong. Ya, urang mah maling sakieu. Teu di luhur miliaran. Oge nya, oh sakana teh. Aing mah maling motor ge udag-udag aing nyana. Ngaling urang tadi kukumahakeun saha si eta, coba ngomongkeun si eta saha, bejakeun lah pokona eta. Eta dia berkat pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi. Ya fasbahu fi darihim jasimi, ku ari manggeus ambalaya bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu. Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina, kemudian berangkat ke Suriah. Tidina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan, kita ningali kayaan umatna. Jeung kita cara hicing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang. Maka Kanjeng Nabi Soleh teh tu ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh itu siti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan, kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deh di Palestina, gitu nanti Suriah ke Palestina datang deh ke Yordan, deket sih kan deket-deket ke antar negara kemarin. Baheula ngahiji kan, baheula makan Yordan dua Mesir ngahiji, ngan sakadar aya Palestina doang, Palestina Mesir tak eta ya, Israel Mesir itu mah negara kuno kembali. Enu kuari mata bangsa Dubai, Abu Dhabi, kemudian Yordan itu mah negaranya, sagara Kuwait itu mah anyar. Pemisahan, nah orang ieu mah jadi ke negara hanya kalau mah hiji bae Mesir, lah itu Israel, Suriah, Sam. Baheula tah mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam. Syria. Nah, Kangjeng Nabi Soleh balik deui. Umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh, urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamari nang tangan kana siksa Gusti Allah, urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui. Begitu berangkat datang ke Yordan, Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macam-macam nu mentak fa asbahu fi darihim jasimin. Aya nu ngagoler, aya nu nangkarak, aya nu nangkup, aya nu diuk, aya nu keur ki macam-macam nu ngarengkol. Iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah. Datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi fatawalla anhum. Ngabayar Kanjeng Nabi sallallahu ti kaum nagola cek Kanjeng Nabi saleh padahal geus maot. Tapi Kanjeng Nabi saleh titah ngomong ku Gusti Allah. Ya kaum, wahai kaum kaula, laqad ablagtukum risalat rabbi. Jelas kata yakin kaula geus sampaikan kahanjang kana risalah pangeran kaula, amanat pangeran kaula. Wala sahtu lakum, kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh. Kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah. Otak sebagai mujizat lain sekali kula terus bae kana kesehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin
tetapi anjeun teh teu hayang resep karena nasihat akibatnya disiksa model karena gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho. Ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh. Nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Quran tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yani kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh dirinya nu hiji lalaki ngalalaki argol nyana keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksa mah barang datang ka dinya lantaran nyalawat iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doang buah ada yang singgil leger dulu sakumaha tadi deh buah padahal yang sorangan doang sebabnya ada bertanya-tanya kos kumaha siksa di jero hati gara teh kos kumaha datang ke ambalaya ki isi siksa kos kumaha gara-gara teh iman ka Kangjeng Nabi Soleh jahil ge teh iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubah wah goyang dana berapa tinggal kiargol nu keur aya di tanah haram Mekah nyana ngadenge bahwa ieu dua negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain Soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing mah di tanah Mekah atau aman nyana moal paeh da urang mah make padahal mah nah naon urang masuk make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak karena takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobak kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya bersyariat doang talamun urang cep inget kadinya atuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh tah si budak rarasaan aing maka tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun mah tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajian kukumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa ka ieu geus takdir ti ditudak kos kitu ya aing sebenarnya mah mun baheula na teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jore nya beke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus kodok nanti ditutul di sana bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli didinya dipuri jaza waduh hideung digosokan dan coklat setik digosokan bogal penting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dielapan kurang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek
Pandian ke orang memajikan ka dia ku aing dipandian gede-gede. Benar enggak ku aing dek diusapan ieu. Aing meuli penggosokna tuh. Gosokan 5.000 aing meuli ya. Pandian ku orang diuyap geus bukna. Ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh non garang-garana baheula mah pare teh sapu pare dibeulum. Ya kan kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu. Beres di sabunan mah di ais urang memajikan urang. Aju urang eta kuari digosok sat pan Pak. Ya berang. Atuh lain herang ledeh ieu mah. Sapoe 2 pamulikeun urang parfum nu bagus. Atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah bekel. Yang hutang deui kalina gat. Udah gelis kumaha atuh bedak keli. Tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun. Keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh. Nah, nu bagus emang nu kos kumaha kieu? Dalah kolot baheula. Meuli di pasar kemis anu baru leuteuh eta di Caian eta nu hebat mah. Tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu. Baheula mah aya di pasar kemis tu baru leuteuh datang ka imah aja di Caian angel jasa eta ka ieu anu kana jatuh jasa Pak. Menang di Gunung Karang masalah teh mah meureun. Bisa pakai badut cincin eta lamun kuari mah eta parfum ngaranna. Terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki beunang kabeh. Ieu teh baheula mah aya kos kitu eta. Nah, jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus, anu rapi. Melilipan anu hideung-hideungan. Masya Allah, tuh urang ieu dipandang ku urang jadi ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ieu. Udah ekrobas ya. Ngan rada deres deh, rada aya Luis ya ye. Baik digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing lamun mama wasiat teh teu disaha-saha. Kan eta mah kamari mah mun ku aing dibawa ke undangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta pemajikan sudah teh pembantu teh aing bunga denge kos kitu tah. Ih, saya rada Luis bari mah. Tetep urang nunggu sangat tuh. Diurus kurang siapa awak ieu kan rada gede hajur rada pendek geus aing meuli kunaon bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah karim nah iyalah diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa nagarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga geus darku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobah jang diabadikeun ku Gusti Allah adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya mulai wor wah naon ieu cek nyana mulai goyang-goyang ih kieu mun jadi goyang kieu naon ieu meureun siksana ieu kos kieu meureun kos kieu teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai gua ledek sing sulega jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu Pandakang yang Nabi begitu berangkat yang para sahabat di Wadil Qura terus melalui Madain Soleh kanjeng Nabi memehna dongeng tak ieu teh kaum-kaum kanjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa
ieu teh Saudi Arabia ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura ti Wadil Qura nanti kita belok ka kiri tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu sing hade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kedua ulah aya nu aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kangjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun menang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kangjeng Nabi lamun nanyakeun siksa lepas ku awas wow datang ka nyebrang ka arah Kangjeng Nabi stop anda pentangkal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa sahabat ngap-ngapan aduh segera hatena cenah urang ieu henteu aplen di mun didinya aplen bakal disiksa deui bae mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kumaha siksana ku saha sia kena siksa ka jeung kumaha di ulah urang ka ditu lelembangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyen tsunami sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai wah disemprotkeun tae na tsunami nya mandek Allah bapak kawasa nyen tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi selesai Gusti Allah ngabebrah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam di Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut jadi masih keneh Yordan keneh ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah ditu wetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut keh urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim qala Ahmadu ngucap seperti Ahmad bin Hanbal radhiyallahu lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadue ki basyar hadza ikila basyar sohbatu pada rewangan na Rasulullah semertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Allah Rasulullah kana satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ikut teman dan pupuskeun Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utaiki basyar iku kan cilik golong ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhir umrihi dalam akhir umur basyar wa kana lana ya basyar rajul su'ini ku ang lanang kang lain taus tutup ya qaul kalau nudawa mutasabai nudawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bid'awati aliin radhiyallahu an kalawan duane kasirin ali moga nilar penuh sepuluh saking ali painam kesatunai kalakuan iku lama balagahu samang-samang satu magawi ngali opanam satu nebasar wabah iku nyemelawa basar ibni Ubaidillah ingan akwanone ki Ubaidillah bin Abbas gola maka ngucap ya ali Allahumma atil amrahu wa alihib aqlam ya Allah moga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basar lan moga ngilangkeun Tuhan ing akal basar istajaballahu ta'ala maka membadanan sepuluh ta'ala doa alihi ing doa nasidina ali fihi dalam basar wa kanat lahu akbaru sunlana iku tetep kadue basar papirang caritaan kang ala pijani bi alin dalam rasulullah wa sahabilan pirang sahabat ta'ala radhiyallahu anhu moga nilar penuh sapa saking gabe qala ibnu dawya wa tasabba ibnu dawya wa lamma zabaha
zaman-zaman nyembeli ya pasar sogera ingkang cilik roro pakidatum maka sinpen kesemaga kailangan pombo ke karena sogera Allahumma ingakale ya kana tapi bukan ya iku kandak ya bermasuk dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran allati tahyukan hudang-hudang ya asyar al-azan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabdilan nangis wa nawat tubkil uyun lan nangis geni asyar ing pirang-pirang netra tayan benas malam-malam nangis apa anasu manusia. Ceritakan seorang manusia Nabi Adab Ibashar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nalitakan walam yafbut channel li bashari hadha sohbatun mawasilah Kibashar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa basarun sugir nya nama leutik bari aya itu nya di Suriah Bashar Asad di nurutan ieu nya nama negara dan negara atuh penuh kunon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir Israel eta mah negara kuno Mekah Madinah Turki India eta ngaranna negara kuno kurang makan negara orang anyar termasuk Amerika anyar ieu negara baheula diboga sejarah di negara teh pohara ya, jadi teu pernah kana ngabatur ngabarengan Kangjeng Nabi jadi lain sahabat nama golu cek ulama Bashar di akhir umurna pikun jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimat as-su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas langsung Sidina Ali ngadoa Allahumma atil umrahu wa azhib aqlahu ya Allah muga manjangkeun umur kaki Bashar dina sajroning panjang umur supaya dileungitkeun akalna. Masya Allah doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi doa aliin fi ijabah ku Gusti Allah ye umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal tokoh masyarakat anu luar biasa doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah kana tahu akhbar sufi jari Ali wasab loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidar jeung para sahabat-sahabat pokokna mah geus walah waheuh bae geus jadi sampah negara sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang langsung ngadenge gedeng deui eta eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh mah naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas geus beureun kana teu bagus. Deweukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebab urang ngadenge nakar gitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Dahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok bakidat ummuhuma aqlahuma sok kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji suku sokna eta sok
jadi mencerah kurang masuk etar tina maki tumun budak mah kaget ya ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sok rais tadi geser bae sok kata ieu jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis mana nyanyianna ke minggu hari wallahu a'lam bissawab Sallallahu